أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين wallahu a'lamu bimaradi wa idza unzilat lan tatkala den turunkeun suratun lapa surah suwiji ayat ta'ifatun minal Qur'an tegese sagolongan kang tetep saking Qur'an galawan yen tabi'an aminu tegese galawan yen tangimankeun sira kabeh Allah wajahidu lan berjuang sira kabeh ma rasulihi sumertana rasul Allah istazanaka maka amrin kaing sira Muhammad ulut tauli sepok pirangkang anduene kajembaran zawal tegese pirangkang anduene kasugihan minhum saking munafikin waqal lan ngucap ya munafikin kabeh fazal nak ninggal sira Muhammad yesun sadayana kun maka ana ingsun sadaya ma'al qa'idina ikut tetep sumbertan wong kang dodok kabeh radu bi ayyakunu ma'al khalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wallahu a'lamu bimuradih pada asararuka ya ulul qawli bi ayyakunu kalawan yen ta'ana ya ulul qawli ma'al khalif ikut tetap sumartana pirang-pirang kangan jamu khalifatin iku jamal par khalifatun khalifatin ayin nisa illati takhallafna fil buyut tegese pirang-pirang wadon kang narima ngari yan nisa kabeh ing dalam pirang-pirang ummah utubi ala den ca popo ala qulubihim ing atase pirang-pirang atine ya ulul qaul fahum maka utaya ulul taul atawa munafikin iku la yafqahuna orangna paham orang ngerti yang munafikin kabeh al khaira ing kebecikan al khaira ing kebecikan lakin ar-rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون wallahu a'lamu bimaradi lakin ar-rasul tetap utawi rasul Allah walladzina amanu ganung akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh mahu sumertane rasul jahadu iku pada perang ya rasulan alladzina bi amwalihim kalawan pirang-pirang hartane alladzina wa anfusihim lan pirang-pirang awak alladzina wa ulaika lam mangkono alladzina lahum ikut tetep kade ulaika al khairatu tasakah kebajikan fi dunya wal akhirah dalam dunia dan akhirat ulaika lan utawi mangkono alladzina hum ikut ya ulaika al muflihuna iku kang bahagia kabeh al faizuna tekese kang bahagia kabeh
a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'azim. Allahu a'lamu bimmaradi adallahu wasjajangikeun safallahu lahum kada ulaika jannatin sakeh surga tajri kang lumaku minta tia saking asoring jannat safalah aru pirang-pirang bangawan khalidina fiha lekang langgeng kabeh piha ing dalam jannat zalika utamang kono jannat al fawzul azim iku kabahagiaan kang agung kejebaran kang agung. Masih keneh nyaritakeun karakter munafik. Panjang munafik. Sebab turun temurun. Munafik di zaman Kangjeng ieu keur dijelas-jelaskeun ke aya deui di zaman tabi'in. Aya deui di zaman atba tabi'in, aya deui terus di zaman para wali-wali sanga, terus di zaman urang ge loba horenganan nu berkarakter munafik. Alhamdulillahirabbil sia embung disebut munafik. Tapi aya persamaan. Ini sudah geus ngabahas loba munafik. Masyaallah. Loba ngabahas munafik. Ieu teh. Di mana-mana Kangjeng Nabi ngajak iman, di mana-mana Kangjeng Nabi ngajak berjuang, lain teu ngadengekeun para munafikin teu ngadengekeun, lain teu ngajawab para munafikin teu ngajawab, tapi jawabanana lain anu dipake kahayang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda bae munafik mah. Hirup teh babarengan jeung Kangjeng sapasar. Kadang-kadang ngobrol bareng, kadang-kadang muamalah jeung Kangjeng Nabi, tetapi teu sauyunan arahanana, tetapi teu sauyunan gerakanana. Kangjeng Nabi mah kakatuhujana mah kakenca. Ilah munafikin teh baheula kos hese jeung munafik. Hese jeung munafik. Sebab kopeah make sorban make baju pang bagus sanggalewihan ti ustad kampung mah elek kunya nama aja ustad mati lok boga jas jangan make jas segala rupa salin ganti jas lagi. Tapi horenganan di jero hate nama aya titik-titik munafik. Masyaallah. Ih di lembur-lembur urang. Pengajian urang teh nu ngahalangan teh si munafik, aya nu ngahayu-hayu tapi lain rek ngaji horeng rek neangan kauntungan di jero pengajian. Ngabangun masjid teh hese munafik mah ngahaki, bae bahasa ngahaki teh bahasa urang Cikupa. Ngahaki bae nya nama diteudeun, dihareup, meureud diteudeun di tukang najongan ngahaki ngaranna. Lamun keboges ngahaki hese jasa dipake Malukuna. Ngahaki bae nya nama. Masya Allah, lanjam lain kedanyana kena. Ngahaki mangke ge nu nyekelna kelalanjam. Mali. Tah ngabangun masjid, majelis taklim. Si munafik mah kos kitu sakalina milu hayang untung nya nama dina bangunan. Lain deuk ngajungjungkeun ngaluhurkeun bangunan syiar agama. Muludan dengan ngomongna doang ngaluhurkeun jeung ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Orenganan duit muludan teu jelas ka mana sesana munafik. Kitu keneh rajaban teu jelas rincian-rincianana. Sakadinya sabaraha kadeu sabaraha sesana ka mana? Geus sok nanyakeun sesa munafik.
loba jasa horeng di lembur urang munafik teh make udang-udang kadang-kadang. Ya munafik, masyaallah kadang-kadang dibawa ku urang munafik bae deh. Ya Allah, ya horeng teu nyaho, horeng munafik. Seperti etalah karakter munafik dijelaskan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu di antara tadi. Wa idza unzilat surah di mana diturunkan salah sahiji surat ayat taifatun minal Quran sebahagian ayat-ayat anu terangkum dina surah tina Al-Qur'anul Karim diturunkeun teh ngajelaskeun an aminu billah bi an aminu billah ariman maraneh kabeh ka Allah jang para munafik nucan iman khitab ka para munafik mun disakompet daunkeun jeung para mukminin diumumkeun sing ngalanggengkeun iman aranjeun kabeh wahai para mukminin jang para mukminin langgengkeun iman aranjeun ka Allah jang para munafik geura mimitian geura ge iman ka Gusti Allah masyaallah Sanggeus iman wajahidu ma'a rasulih berjuang karanjeun kabeh serta Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuk kumaha berjuangna teh can iman iman heula nu batek dina Al-Qur'an teh dijelaskeun an aminu billah iman heula geus iman untuk memperkuat keimanan jika nyahokeun kaluhuran iman jeung kekuatan iman dicoba berjuang wajahidu ma'a rasulih masyaallah iman jihad luhur agama Allah para sahabat tugas iman mangadedengekeun ka Kangjeng teh iraha jeung iraha ja iman kami manggeus ketika turun ayat an aminu billah siap untuk melanggengkan meneruskan moal kudu pudar jahidu ma'ar siap jadi garda terdepan ngeunaheun ngadenge sahabat nararungguan we kieu ye di hareupeun imah teh mun aya sahabat nu liwat aya perintah perang can encan oh iya lewat deui ke belah ditu nungguan aya perintah perang can encan oh iya isuk dariuk di hareupeun imah gadang di jalan kieu aya bae sahabat lewat aya perintah perang encan masyaallah ditungguan perang teh ditungguan paeh surga menang luhur agama Allah ku perang mah aduh dongeng mengenaheun biasa urang kuari titah perang mah ampun kunaon emang nu mantak embung kreditan can anggeus bangunan can anggeus hutang ka material gede keneh WA-an jeung urang Karawang kakarak mulai ya aduh anak ambalaya baranakan tah nu mawa berat berjuang teh dunia dan dunia berat boro-boro deuk perang ngalawan musuh-musuh Allah tuh deuk ngaji bae ge deuk ngaji kontak Kak geus kunci tu warung geus torojol aja duduk deuk ka mana deuk ngaji hi ku deuk balanja heula balanja heula ieu mah gede balanjana ieu bangsa 5 juta oh heuh atuh mulai anu nah gula anu naon rokok coba total tepan total gitu teh moal mah hisap 10 menit kudu setengah jam kudu beres kana ngopi heula aju ngarokok neuleuh jam jadi mah geus jam 8 saknya aja neng lah ulang minggu ieu mah ulang aja lah nya naon eta warung beuleum habak warung tuh dekuan ta dunia Masya Allah berat teh kudu lain lalagan berjuang boro-boro perang berat ku anak berat ku pamajikan berat ku perusahaan berat ku dunia tapi sahabat Masya Allah narungguan sebab deui nu di dalam iwati Allah lain teu boga
tangkal korma sabara kebon lain teu gablek onta ambalai lain teu boga itu embe tetapi teu dianggap pujana onta tinggal onta embe tinggal embe loh nu sugeja pararaeh bae aing lamun geus bae ngarep Allah kumaha ai kitu mah deres bae gugur di Medan Laga mantep jasa hayang gugur di Medan Laga luhurna para sahabat para tabi'in ngabunuh sa Kangjeng Nabi haram anna nafsa bin nafsi walaina bil aini haram ngabunuh jelema teu puguh teu karuh bakalna disiksa di dunia keneh nyawa balas nyawa tapi ketika di Medan Laga urang ngabunuh musuh Allah makin loba urang ngabunuh makin luhur derajatna makin mantep loba ngabunuh makin mantep jeung luhur derajatna masyaallah cenah makanya enggeus sidina Ali mah tilok di sarungan deui teh pedangna mun aya haji pending geus anggap musuh dipencit tengah jalan sahabat mantep hikir jaritakeun karakter sahabat di tengah-tengah sahabat anu istimewa himmatul aliyah terhadap ngaluhurkeun agama Allah melalui keimanan jeung jihad fisabilillah tapi justru nu merengken embung iman jeung embung jihad loba munafik karana kitu bae kahirupan mah kitu bae kahirupan mah di tengah-tengah ku ari hiruk pikuk di negara Indonesia teu jelas helanan perpolitikan teu jelas helanan perekonomian tetapi aya nu tenang bae hirup teh teh nyaho urusan kos kitu ka Allah bae aya nu deukeut memperjuangkan urusan politik urusan ekonomi nyana nu memperjuangkeun anak aya nu tenang-tenang bae kitu bae aya nu urusan teh urusan ada jabatan tahta pangkat eta bae dunia aya anu ngurusana di urusan mah di urusan tapi jangka Allah macam-macam kuari kurang lamun ditingali di lapangan manusia kiai beda-beda pedagang beda-beda pemerintah henteu sakabehna polisi jahat atuh henteu janu dijahat mah nu dilaluhur nu dihandap mah jahat kumaha atuh jajana mah kapaksa perintah ge taya polisi tentara teu sakabehna jahat aya nu benerna pedagang teu sakabehna PNS teu sakabehna korupsi yang korupsi nanya nama lahana aing mah di dieu cekna mata kaya ngageser karena kan nu rada baseuh cekna supaya rada bisa aya ngageser kan nu rada baseuh tuh sia di ditu di empang tuh ya Allah ya Rabb harti da di tengah-tengah keistimewaan himmatul aliyah terhadap lillahi kalimatillah para sahabat tapi anu merod sepanjang masa gitu baik ulah kaget nah iya ketika diturunkan hiji surat yana bagian-bagian tina Al-Quranul Karim dina instruksina an aminu billah para munafik mengitian geura iman ka Gusti Allah setelah iman berjuang wajahidu ma'a rasulih kumaha ta para munafik ma istazanaka ulul tauli minhum wa qalu zarna lakum ma'al qaidin daratang kakang jeung jelema-jelema anu berpotensi harta boga wawasan boga kitu keneh ilmu munafik anu palalin terjeng nu sararuge teh ulu tauli ngaranna daratang minta izin istazana ka kanjeng Muhammad minta izin teh wa qalu ngaromongna kieu Muhammad eta ngadengen deuk perang ngaluhurkeun agama Allah kami malah deuk di dieu bae zarna kami mandek ninggalkeun maneh tinggalkeun ku anjeun kami mah di darieu dakum ma'al qaidin kami mandek babarengan jeung nu caricing be di dieu saha nu caricing teh wanita-wanita anu teu perang saha nu teu caricing teh jelema nu apes anu geus teu daya teu upaya tah kami bagian caricing di dieu kos kitu munafik mah siga nu hebat bahasa kami mandek bareng we di dieu jeung awewe-awewe lah teu moal milu ka lapangan ka Medan Laga moal kami mah dek di dieu be jabeureun aya milu kabehan mah meureun di dieu kosong nah ieu lembur teh pan kudu aya nu ngurusan saha nu nyaho lamun deuk aya nu ngarusak
Ai kitu bahaya kami di depan awewe ge meureun aya nu kudu dibantuan gitu kena aki-aki ini kudu aya bantuan tah kami mah deuk bareng jeung eta bae jeung wanita-wanita jeung budak-budak jeung nu ararapes jata ge perlu bantuan geus anjeun Muhammad ka ditu perang kami mah zarna minhum zarna nakum ma'al qaidin ngomongna ngeunaheun lemes ngeunaheun siga anu teu salah padahal manyana teh teu iman ieu radu bi ayakunu ma'al khalif raridun sukan nama ninggalkeun maneh babarengan jeung para wanita-wanita nu cara ricing di lembur masing-masing di arima masing-masing teu milu perang wa tubi'ala qulubihim disestempel hatena emang teu iman ieu bungnya nama ngajungjungkeun agama Allah fahum la yafqahun para munafikin teh teu ngarti teu paham kana kabagusan nu kudu nama ketika di dunia teh naon anu kudu dilaksanakeun engke di akhirat bakal kumaha jelema nu paham makan kos kitu lantaran jana teu paham di dunia teh nu kuduna iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah di dunia teh nu kudu dijunjungkeun agama Allah melalui perang di dunia teh nu kudu dijunjungkeun agama Allah melalui syiar teu paham nyana endahan teu iman teu ngajungjungkeun agama Allah teu ngaluhurkeun syiar-syiar agama Allah teu nyahoeun nyana di akhirat bakal kumaha iyalah fahum la yafqahu teu ngarti nyana munafik nyana mah tilok milu jeung Kangjeng Nabi abring-abringan dina miluna ge teu daek ngahiji jeung Kangjeng Nabi beda versi bae lantaran memang boga maksudna ge lain deuk hijian ngajungjungkeun agama Allah nyaman deuk neangan kauntungan dina abring-abringanna dina hijianna munafik sanajan kadeleuna babarengan dina organisasi tapi maksudna nya mah lain deuk kajungjungkeun melalui organisasi deuk leangan dunia jeung kauntungan melalui organisasi munafik nya nama dina ririungan maulidan ge sigana mah sibetan beuh pohara jasa bangun pangheueuna pangaingna horenganan nya nama deuk neangan kauntungan dina ngagungkeun agama Allah melalui syiar maulidan eta munafik dina abring-abringan zarah-zarah ge nya nama teu daekeun ngahiji endahan beda bae lantaran maksudna ge lain deuk zarah deuk neangan kauntungan dina abring-abringanna eta munafik dina riung-riungan naon bae ge selalu berbeda bae ngahiji tapi beda versi munafik lain di zaman Kangjeng bae terus datang ka ayeuna munafik seperti itu ieu ayatna sing hade ulah urang nu kitu teh ai batur mah kajen teuing bodem ku urang mah ulah urang si hade urang besi kos kitu si hade ieu ayatna selalu berbeda dunia dan dunia kadanan cara wali Allah nu kukula dicaritakeun mah geus 10 tahun ya ibadah ka Gusti Allah can manggi ngeunah bae haju diajak ziarah tah kadinya ziarah tah kadinya katilu kakarak mangi istaiz billah min syarrid dunya idza akbalat ista'id billah min syarri dunya idza adbarat ista'id billah min syarri dunya idza unfiqat ista'id billah min syarri dunya idza umsikat ngalindung anjeun ka Gusti Allah tidak kagorengan dunia di mana dunia menghadap kade menghadap teh dunia teh ieu teh goreng keur menghadap ka urang kudu dikumahakeun dunia ketika mundur dagang urang teh teu untung bisnis teu untung kemudian aya tani teu untung mundur dunia teh atawa deuk aya nu bere teu jadi mundur tetep bae kudu ngalindung ka Allah tina kagorengan dunia aya makna-makna tersendiri di dunia nu datang nu indit hatta idza unfiqat anu dina pakahkeun ieu teh jadi henteu di akhirat ieu itu kene idza umsikat nu ditahan di imah urang samping teh baju teh duit teh sing hade korenganan di imah urang mun dilamari kadeleuna mah duit deuk dikamanakeun ikan bakal ditanya ieu teh ya Allah ista'id billah min syarri dunya idza umsikat kadeleuna ku urang duit buat ting ku wali mah orai
kadeleuna ku urang duit buat teuing ku ahli Allah maka kadeleuna teh ieu teh buaya bahkan jeung boga-bogaan horeng buaya darat kabeh horeng kadeleuna mah make kopea horeng buaya darat ye tah kajahoan buaya daratna WA-an ambalaya ieu buaya darat ngaranna kos kitu Ustad tinggal ustad kiai tinggal kiai tokoh tinggal tokoh horenganan bapana horeng buaya darat ieu teh masya Allah tah ieu WA-an nih buaya pernah teu urang ngalindung ka Gusti Allah tengah peuting moal wakang ngeunaheun ibadah hayang ngeunaheun ibadah bereskeun kolbu urang lain boga jeung teu bogana ulah nyantelna kana dunia karak nikmat ibadah tah karak meunang eta bebeja ka guruna karak horenganan setungtung di kolbu urang aya dunia anu ngait moal wakang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah hayang ngeunaheun ulah ngait mobil boleh boga jang kepentingan imah boleh menang nu gede jang kepentingan jang nu ngarendong jang ngaji ulah ngait saeutik-eutik acan di jero hate karak nikmat ibadah ya Allah ya Rabb iman heula an aminu billah geus iman jahidu ma rasulih ulah cara munafik ketika ditita berjuang teh istadzana ka ulul tauli nu sarugih nu boga duit nu boga wawasan anu boga pangarumah minta izin manehanana wa qalu zarna nakum ma'al qaidin kiai dek milu tapi kami mah misah munafik kos kitu teh eta karakter munafik nu kos kitu tah zarna nakum ma'al qaidin kami mah moal milu lah geus lah kiai lah nek di imah bae teu milu berjuang berarti aya naon di jero kolbuna babari jadikan munafik mah ulah kade ulah kabita ku sorbana ulah kabita ku jubahna kolbu mentek cek Tuan Syaikhul Qadir kumaha yang ngahareupan jelema ka muridna ngahareupan jelema kumaha nu dideuleu teh pakaianana nu dideuleu teh pangkatna nu dideuleu teh dundiana indit sia murid aing cek Tuan Syaikhul Qadir ulah dideuleu eta deuleu agamana baju mah babari aya tokona lamun memang ahli supi ku udang-udang jeung ku jubah atau eta tokona ge nu boga tokona teh eta toko supi ngaranna boleh hese-hese teh ulah awas ngahareupan jelema lamun neuleuh pangkat lamun neuleuh dunia lamun neuleuh pakaianana moal wusul sia ilallah nu kudu dideuleuh adalah agamana teu nyaho cenah lalaunan belah dieuna nu kudu dideuleuh kekuatan imanna henteu nyaho moal kebel ke ku Allah bakal dibere ka nyaho mere nyawa sebab maksudna eta sakumaha pamaksudan urang Allah bakal mere urang dek ka mana ieu kana dunia Allah bakal mere lawang-lawang dunia urang dek ka mana dek ka Allah bakal dibere lawang-lawang dunia sedengkeun ka Allah aya lawangan salawang kangjeng teh geus mempersilahkeun mere mandat ka Sidina Ali melalui Sidina Ali lawang ma'rifatullah teh Kangjeng Nabi ngan Kangjeng geus mere mandat ka Sidina Ali kitu kene ka Sidina Abu Bakar jalur eta lah na ieu nu sakumaha tadi urang bakal haul teu kebel can kebel perasaan teh kamari hutang can anggeus keur haul kamari ngahutang baju can kabayar geus haul deui atuh ngahutang deui bolon hese-hese tah pemajikan itu masya Allah cenah keur haul nu itu tah ieu na ge daun karang-karangna bonna can kabayar kabeh ku ada haul deui tambahan deui ku sia aya betah mah sia boga pemajikan kos kitu betah teh sia boga pemajikan kos kitu tah betah terus kan sia berat sia di akhirat je neangan pemajikan mah anu litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah lamun eueuh nyana teh urang rindu mun urang eueuh nyana rindu lamun urang boga mere ka nyana mun urang teu boga nu nyana dibikeun ka urang mun urang teu hudang dihudangkeun ku nyana lamun urang teu hudang ditoelan ku nyana terus sia masuk aju ka mana bae
kan litas kuno ilaiha lain haju manyun bae pamajikan teh urang kudu ngahadaman pamajikan naonan tuh litas kuno sakinah ngeunaheun ulah jauh-jauh neng asana aya neng mah ngeunaheun tentrem hate eta berarti beneran kitu keneh kakak aya keur teu boga kagiatan mah ulah ka mana ka emang kunaon atuh kula aya kakak mah ngeunaheun bae eta kan ngeunaheun ieu mah urang di imah teh kos neraka jahanam belit aing di imah ye. Gadenge sorana geus kumaha ngadenge hantu. Amboh budak. Di luar kieu budak nyatas isya. Pajar istirahat. Ku batur mah pajar istirahat berarti di jero hareudang ieu kieu. Orenganan teh dibukakeun lawang. Tak ulah datang ka kos kitu litas kunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Saling pan aya awe teh di kasalaki mentaan bae duit teh giliran salaki teu boga bae nanya neng aya duit teh aya mah kunaon kitu atuh ieu saongkos mah teu boga deui atuh eueuh beak apa majikan kos itu hese heuh nyokotan beti urang-urang butuh bae teu aya kadanan ka bangunna teu ngarokok emang teu boga duit kitu atuh sia nyaho mah ye atuh bebeja ka kula satungtung kula aya keneh kula boga jang kakak anting jual anting ieu tah 15 gram ke beulikeun 20 ka sial kos dugeunaan horeng garong sia aduh Gusti Allah nah ieu teh aminu billah wa jahidu ma'a rasulillah ma'a rasulih nya nama bebeja moal milu nya nama bebeja milu mamilu tapi kieu maksudna nya nama bebeja endek berbeda tidak sauyunan urang pan boga nyanyian di Indonesia manuk dadali masyaallah ngapak apak-apakan hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak hebat jasa istimewa manuk dadali mah beda kapan jeung manuk bango manuk bango mah bangun babarengan kan itu aya bae tah dihandap teh eta kadeuleu ku nyana bangkong nyana mah turun sorangan bango eta kos bareng plak plak dideuleu dihandap aya bangkong turun nyana mah nu ieu mah teu ngalih ka mana batur aing we bango eta kos itu teh dalali mah tilok manuk dalali mah lamun geus babarengan bae terus kajeun teuing aya dahareun naon henteu eta manuk dadali tah jadi manuk bango mah munafik eta kos kitu lamun aya di lembur urang nah geus we bango geus bango sia teu meunang neuleuh kakerepekan ya Allah ya Rabb masyaallah utubi ala qulubihim disestempel hatena kajian teuing diajakan geueuh di dunia teh kudu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul lantaran geus disestempel teu yahoeun mangpaat iman ka Allah jeung mangpaat iman ka Kangjeng Rasul istu stempel sakumaha stempel bae kafir dibere nyaho lamun iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul haju berjuang digugur di medan laga langsung sorga lamun henteu gugur luhur agama Allah al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih bagi jelema-jelema nu berjuang nyaan tetep bae lantaran geus disestempel hatena teu kageuing teu kabita nya stempel teh ngaran ketika dicaritakeun aya sorga aya jeung neraka tempatna sorga teh jang jelema nu iman jeung nu berjuang jelema nu nyaan ka Allahna bakal dibere surga berikut jeung kanikmatan sorga lamun henteu iman jeung teu berjuang bakal dikanarakakeun lantaran geus stempel henteu oget saeutik-eutik acan teu oget saeutik-eutik acan tah ieu sing hade beusi geus stempel naudzubillah min dzalik kakafiran kamunafikan geus jaho di pangajian teh kredit haram lantaran geus watu biala kulubihim nambahan deui kreditanan haram sia ngeundeun duit deposito eta teh duit haram sia tah anakan tah icuan tah bugaan tah sia cenah moal maju lain dicaritakeun baju aing nyaritakeun teh maju diri menuju Allah
negara los terus kitu bae ge teu maju-maju sanajan terus bae ge dia teu maju geuninganan. Nah kuari majukeun diri urang menghadap ka Gusti Allah lantaran geus disetempel nambahan deui kamari karaksa miliar tambahan deui 2 miliar tubi'a ala qulubihim. Jadi karumaha titah ulah korupsi teh tambah-tambahkeun moal baheula mah korupsi teh perorangan kabelah dieuna berjamaah kuari bajeng meja-mejana milu korupsi. Wabeh korupsi. Jadi kumaha wa tubi'a ala qulubihim. Kiai tinggal kiai aya kiai di negara lain deuk titah nganasehatan nyana deuk ngan sakadar jadi batu loncatan be jadi kokosen bahkan kan di urang teh wakilna tuh kiai geus kadengek sorana teu aya sugan saeutik atuh dentuman-dentumanana teu aya atuh nyanggakeun ieu keur carita can aya bae heulanan kakarake nyaritakeun salam lu kamari ieu haram ka kafir kuari mah jadi meunang kamari ieu mah ngaharamkeun manehanana teh ber kuari jadi ngahalalkeun kakarak eta we ge urusan nyana jeung urusan negara atuh mah teh urang ngan sakadar jadi tahungkul jelema bodoh urang dah sia ngocoprak bae ya teh bisa ngocoprak ulah omong ya teh bisa ngomong ngomong doang geus sakieu teh demo henteu aing daftar henteu ngan ngomong doang jang saksi ke di akhirat panggil aja sih siap bos. Ya, berapa tahun kamu hidup? Tanya tak malaikat. Catatanana sabaraha ti lahir datang ka paeh? Kosong perang. Nah, tanya. Pernah teu ngutarakeun tentang riba? Tanya malaikat tulisan aya. Saksina saha? Toh, saksina. Tipu doli. Penteu haji eta? Tadil. Tah jang engke aing mah batak tongtrong teh diingeutkeun eta inget ka Abah bae atuh nongtrong jang saksi teh tongtrong teh eueuh ke jelema ya tongtrong ke tongtrong teh ngomong begitu urang deuk diseret cak tongtrong jangan emang kunapan kula saksina nyana salat berjamaah tak kula ieu dipeupehan bae ieu teh saksi nah mantak tongtrong diantepkeun bae di dinya teh jang saksi prak teh ditabeuh-tabeuh ku santri wa tubi'a ala qulubihim lamun geus disestempel kana kakafiran stempel kana kamunafikan atuh fahum layaf kaun moal ngarti naon kamangpaatan iman moal ngarti naon kamangpaatan jihad moal ngarti mesti kumaha sih hirup di alam dunia nu bakal berlanjut ke akhirat teu ngarti geus memang abaikan stempel teh ngaranna wa tubi'a ala qulubihim fahum layaf kaun naudzubillah min urang makan ieu teh nu mantak urang datang teh deuk micenan stempel minimal di tap ak ai salah saeutik doang geus ya protes kai sia mau loba jasa salah baca ya moal kebal deui ge ka Allah mesti ditanya ieu teh ku Allah teh mun dagang emas kudu kumaha mestina mun dagang karung kumaha mestina mun dagang bubuahan kumaha mestina mun dagang kenteng kumaha mestina mun dagang besi kumaha dan perdagangan besi teh aya ridho Allah. Namun orang jadi calo kebenaran bisnis tanah kumaha mestina antara penjual jeung pembeli besi engke aya lu batur dijual ku urang dimeteran ku urang kuari ngeunah jadi mobil Avanza kuari ngeunaheun jadi mobil Fortuner kuari ngeunaheun jadi imah kuari ngeunaheun bisa kawin deui dan lain sebagainya horenganan di akhirat bakal dibeuleuh ku gara-gara meteran singa ade urang hirup kitu keneh urang jadi kiai bangun hebat nyaritakeun hukum orang keur ngajualan ayat batur mah ngajualan bonteng nya mah ngajualan ayat leuwih parah teh kiai tolong jualan ayat si hade koreksi heula diri urang masyaallah ya iman ka Allah di zaman baheula berjuang melalui perang lakin rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim tetapina Kangjeng Rasulullah jeung jelema nu ariman bareng jeung Kangjeng Rasulullah perang berjuang bi amwalihim wa anfusihim make
harta jeung awak kerahkeun sekuat tenaga mun nganggap dunia ina jadi sarana pikeun wusul ilallah. Nah lamun geus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, berjuang ngaluhurkeun agama Allah, naon sarana nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang, harta, awak, nyawa sekalipun. Wa ulaika lahumul khairat, etalah anu ngabogaan kabagusan kahadean boga pertimbangan-pertimbangan. Di dunia teh boga pertimbangan mana yang kamangpaatan akhirat, pertimbangan karena ieu tah wa ulaika lahumul khairat. Aing kudu kumaha ieu teh jadi sekolot, pertimbangkeun diri urang. Aing kumaha atuh ieu teh ja aya harta, aing kumaha ieu teh? Kumaha ieu teh supaya Allah ridhoeun ka aing. Nah ieu geus iman jihad baheula kuari geus iman berjuang. Kudu kumaha ieu berjuang teh kudu kumaha? Lamun geus bisa beangan kamangpaatan jang diri berarti wa ulaika lahumul khairat fid dunya wal akhirah. Bahkan wa ulaika humul muflihun. Eta lah jelema nu bahagia. Sebab bisa mempertimbangkan diri. Neangan kafaidahan jeung kamangpaatan diri kudu kumaha ieu di dunia. Mun aing jadi pejabat kudu kumaha? Lamun aing jadi pedagang kudu kumaha? Lamun aing jadi kiai kudu kumaha? Lamun aing jadi pembisnis jadi kudu kumaha? Nah ieu teh kudu mempertimbangkeun diri sebab urang teh dek menghadap Allah. Lamun urang bisa berjuang ngaluhurkeun agama Allah sesuai jeung porsi urang, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Harta urang pake ngagungkeun agama Allah, ilmu urang pake ngagungkeun agama Allah, diri urang pake ngagungkeun agama Allah. Wa ulaika lahumul khairat. Nah ieulah nu boga-bogaan kabagusan-kabagusan fid dunya wal akhirah. Wa ulaika humul muflihun. Eta lah jelema nu bahagia. Jelema nu bahagia teh geus dicawiskeun ku Gusti Allah. A'adallahu lahum, Allah nyawiskeun mempersiapkeun jang jelema-jelema anu iman, anu jihad, anu berjuang ngaluhurkeun ngajungjungkeun agama Allah melalui harta jeung awak bakal dibere kebahagiaan. Bahagiana berupa jannatin tajri min tahtihal anhar. Bakal diberi surga anu gambaran surga teh ngalir ti sisi ti gigir bangawan-bangawan cai-cai. Urang ge kuari teh ngagambarkeun surga di imah urang teh nyeun akuarium ngagambarkeun surga di imah urang teh nyeun air mancur ngagambarkeun surga di dunia keneh ge cai sing kerelek masyaallah eta teh ngagambarkeun surga geus ulah di dunia mah engke bae di akhirat jannatin tajri min tahtihal anhar. Bangunanana di surga mah ulah ngagambarkeun bata Cisoka. Bata Cisoka mah beureum mah bener beureum tapi lamun kahujanan balik deui jadi taneuh. Sawareh tapi cek urang Cisoka kok kitu amat cenah. Bagani loba jasa nu ngajurang Cisoka. Atuh kos kitu cenah batuna beureum mah beureum. Kahujanan jadi taneuh deui. Pan aya batu bata mah henteu. Kahujanan kaanginan batu bata tetep batu bata bae asak ngaranna. Ieu mah henteu pan. Mantak cekna kudu gegeran ieu mah dibangunkeun cek. Tah ulah nyaritakeun gambaran gos kitu pokona mah tina emas, tina perak, tina inten berlian, berbagai warna-warna sing kolocor di sisi ti gigir tajri min tahtihal anhar. Sabaraha taun dirinya setahun 2 tahun 10 100 tahun khalidina fiha salilana menikmati kenikmatan surga. Zalikal fauzul azim. Etalah kebahagiaan anu puang gede-gedena. Di dunia urang 50, 60, 100 tahun dikorbankeun ku urang, tenaga urang, pikiran urang, harta urang sakedeung nisbat di abadal abidin khalidina fiha. Bahkan urang bakal kaduhung ke di akhirat teh duh aing kaduhung nu ka surga ge bakal kaduhung lantaran teu nyaan baheula ngerahkeun tenaga, ngerahkeun ilmu, ngerahkeun wawasan, ngerahkeun kemangga boga. Sieun urang teh sieun susah, sieun ieu, ieu kasieun ieu lah ngahalangan derajat urang. Urang kuari kan sieun ieu loba kasieun urang. Taruhlah perang mah urang kuari mah eueuh. Ya kudu aya hulu pan perang teh, perang sambarangan teh naonan. Perang teh kan kudu aya panglimana nu diperjuangkeun naon, klimakna datang ka mana.
alat-alat perang nakumaha atau kan kudu jelas. Henteu meunang urang di negara urang aya pamimpin, urang nyieun pemberontakan, makar atuh ngaranna teh meunang tetep bae. Lamun endek atuh kudu jelas pemimpinna datang ka mana bakalna jeung kudu kumaha teknik-teknikna atuh kudu jelas kan. Nah, teh kudu bari mah maringan urang berjuang melalui diri urang bae. Naon nu boga disalurkeun ku urang. Eta bae heulana mimitian. Assalamualaikum. Di mana sih aya? Oh, gua lati anu. Aya naon? Gua can dahar ieu di kamari. Juk. Cukup ente sia ieu saminggu 1 juta. Hah? Aduh, udah aja. Sacan manggih cenah nu ngomong kos ieu cakeun. Engge ledek mere ieu ngomong doang. Tadi dah dek didoakeun we sial. Assalamualaikum. Aduh, boleh dah. Nah, ini guys. Pohoan teh urang mere kos kitu kaya deh. Tah, eta. Masya Allah, kadang poho. Poho urang beberean nu kos kara itu tetap poho. Nah, iya itu jadi amal. Kadang-kadang anu gede mah pan. Iya dah, ke masjid beritakeun nya. Geus beta mere urusan berita jeung teu berita tau urusan panitia. Aslina mah kan kulantaran ku ari panitia teh jujur jeung teu adil. Eta doang teh permasalahan mata yang diberitakeun datang tah henteu sieun. Sebab panitia masjidna geus teu bereres kabeh ge. Ih, sorban tinggal sorban, kadang-kadang duit jelap di sorban. Ini permasalahan teh ieu kos kieu. Tah. Berjuang. Ayo, naon nu bisa urang. Nah, pelebah urang hudang, ayo bisa 2 rakaat. Sholawat, ulah loba-loba 11. Tapi terus continue unggal penting. Eta berjuang urang. Aya waktu ngaji, gade waktu matun teu. Aing minggu kamari mah teu ngaji mah ngabesan. Aya geus atuh teu ngaji. Minggu hareup biasana moal ngaji deui aya deui nu ngabesan, atuh masalah. Asana minggu hareup ge moal atuh sia mah henteu ieu. Ya ari nu ngaji mah. Aduh, besok ngabesan nya aing mah kieu bae. Ini lantaran aing mah ngaji mal milu ngabesan dan ngan aing undangan kan mal ngabesan. Aing waduh ieu mah ngaji ieu permasalahan aing ngaji. Ye ieu mah kan dulur mah dulur bae heulanan, tapi sia ti heula bae ka ditu aing mah ngaji heula ke sakaburuna mantes ngaji. Eta jelema hebat ta kos. Hebat tadi benduan mal kebal di benduan ge. Wow, giliran teu ngabesan teu ngaji. Ngabesan henteu ngaji henteu. Pancak dulur nanti goblok sia. Kamari mah bebeja ngabesan ku ari henteu nanaon teu. Emang dasar munafik ieu dulur aing. Tah. Iyalah berjuang. Sabisa-bisa urang. Keunangkeun ngeunaheun ibadah cara Bahaudin anak Syabandi nu urang ka Uzbekistan. Kaditu ziarah be makamna terasa ieu kan kentong Kutubul Aulia di anak Syabandi. Anu julukanana tangan bekerja, hati berzikir. Anak Syabandi tangan bekerja, hati berzikir. Terus we nyadamakan tani macul Allah. Jadi ieu na digawe bisa dipelakan tapi hate Allah. Saha nu kitu ku ari macul. Ja eueuh urang leuleuh di mana ge asalna teu manggih. Eta urang mana eta ngomong kos kitu. Atuh ja urang teu manggih kos kitu mah ja hese. Hehe. Ata urang nimbang, bismillahirrahmanirrahim nimbang gula, di jero hate mah Allah. Di mana anu aya nu kos kitu ja hese. Aya Bahaudin tadi Allah. Asli Bahaudin mantap petani ulu. Nah, di Uzbekistan teh bubuahan bunuh ngaran anggur, nu ngaran aprikot asli aprikot. Aprikot eta bubuahan asli pepelakan Imam Bahaudin anak Syabandi aslina eta ngandung rahasia mahal dijual di Mekah ge aprikot. Anu encan dimodif asli masyaallah nya amis nya seungit nya eta teh ngadaharna aya aturan kos korma ajwa kangjeng
di daharna 3 qobla subhi bakal muncar tapi nu asli pan kieu cenah ngomong nu asli jeung teu asli kuari mah tamur eta bisa jadi ajwa pulang ngobrol di Madinah ieu korma-korma nu biasa bisa diajwakeun dimodif gara-gara orang Indonesia kena tolol tuh orang Indonesia mah teu nipu teh dipekah terus bae diajwa-ajwa aya nu semu-semu ya nyaho bae kuari mah lain asli nu aslina ajwa kangjeng tanahna ge khusus cara cabe cara jeruk eta teh di tanah-tanah tertentu sanajan Garut teu Garut kabeh nah kuari aprikot eta teh pepelakan Imam Baudi di daharna memeh subuh 3 sarua jeung aya rahasia-rahasia buah aprikot tapi ulah nu geus di naon kitu modif ulah asli eta melaka Allah geus dileuweung bae kan Imam Bahaudin dileuweung nya ku dileuweungna bisa ngobrol jeung manuk teh ngobrol jeung hewan-hewan teh ngobrol jeung bajing jeung kadal urang jeung kadal osok saya dipaham bae ongkoh deui heran ieu aja pala linter ge murid aing ieu jadi ngomong kadal teh aja dek oh iya nah tulan nembalan sih barang kos-kos ndogan tah ya Imam Bahaudin dah sok ngaji kan di kota ngaji zikir santero murid datanglah ke Indonesia Naqsabandiyah ieu mah keur jaritakeun nya kas keur ngaji kieu kan ngaji ahli Allah mah ruhani nu dibawa teh sanajan fikih sanajan tauhid nu dibawa teh ruhani jadi ka Allah keun henteu ilmiah nu saluluguna ilmiah Imam Bahaudin keur ngaji jol memanu kikituan masyarakat teh ngobrol ngan kadenge kieu bae kuari mah kieu bae cek nya geura balik bae ke ulah ngutus cek nya ulah ngutus nu sasaha mun cara ngomong urang mah kudu mama bae ka ditu da tuh geus bae ngaji stop wallahu a'lam bissawab berangkat bae nya barang berangkat horenganan ka hiji bangunan deket masjid aya majelis taklim kita luturkeun kudu sejen ge diintip horenganan di dinya teh tah manuk nu tadi aya datang kieu bae tah Imam Bahaudin da coba sasa kadia ke tokoh daratang atuh ja apal ka Imam Bahaudin mah ieu saha nu sok ngalaan manuk di dieu ulah cak nya teh maksudna naon cak nya dialaan ge anakna aju dipencit pake dahar geus sabaraha kali aya meureun mangsa 3 kali mah cak nya anakan kendogan deui kendogan na ieu wayahna cak nya tak ieu tah emak nanyana bebeja tah kula geus 3 kali anakan anak kula eueuh bae sedih jasa cak nya menta tulung ka kula pangamankeun cak nya ceurik pun eta geus panjang ka dongengna ieu mah nu dimaksud kaeta nya bisa ngobrol jeung manuk eta kolbu pohara jasa nu eta besi aya ke di lembur urang nu kikieuan ta jeung manuk eta keur ngobrol di Garut eta geus kikieuan teh udah geus cileus segede poleca mandi encan manuk we dikieu-kieu berarti cenah ngarti ka bahasa manuk eta besi haji pendi ke kikieuan ka manuk rante maksudnya nyana teu boga manuk berarti nang maling manukna Masya Allah luhur amat Imam Bahaudin datang ka bisa ngobrol jeung manuk kanyahoan teh ku masyarakat kabeh akhirnya kan ditanya tobat kula moal ikos kitu mah muhun cenah ulahnya atuh manukna ge ceurik unggut-unggutan ka Imam Bahaudin hatur nuhun ieu ge sarua atuh kula ge mun nyaho mah moal dah kula mah ayeuna mah dek guguru bae ka mama eta bisa ngobrol jeung manuk kumaha cek Imam Bahaudin jababari nu hese jak kula mah di mana kaleuweung lain manuk bae hiji-hijina daun nanya ka kula haju ngabejakeun manfaat jeung madaratna daun tersebut jahen teu hese cak janna teh
naon atuh nu teu nanya kabeh binatang-binatang leuweung jananya ka kaula jeung mempersilahkeun diri naon hesena jat teu gaib nisbati waliullah tuh nu gaib tuh di mana cenah kieu bae cek Imam Bahaudin geus bae naon nu aya serahkeun ka Gusti Allah mulayan ku ari ibadah ka Gusti Allah tanpa mengurangi digawe orang leungeun tetep digawe tapi kolbu ka Gusti Allah sok geura bisakeun tangan bekerja kolbu berzikir ngomong mah bibah babari teh ngomong babari heuh mantep kayak jelema sok heran gua lagi jelema motorna pareum mah dudut asal diselah dudut terjadi geus heseng kana ti isuk datang ka dohor datang ka asar ini ka kiai baca kana ente cai kiai kunaon motor teu leumpang deui bengkel da mah urusan atuh lain cai ulah geus seuri bae sia salah atuh kos kitu atuh bengkel da mah urusanana kabel atuh kunaon minta cai ka dieu lah cek kita ka moal mangga ka kiai bae cek moal ka bengkel cek emang kunaon atuh boga duit ngecai bae dibere duit ka bengkel teu kalau lain eta maksudna kula mah lain jeung minta cai bae ya teu cai teh ya cenah dia mah mesin kan urusan bismillahirrahmanirrahim tah dia motor Gusti jelema nage nu Gusti jelema boga keperluan tah ieu batas sabodohnya tah kok diinum ku jana dibanjurkeun ka motor lempang motor wah nah engke deui mah inget teu kudu ka bengkel siap siapa pacar dukun aing goblok. Nah, ini Imam Bahaudin. Kunaon dia? Iman ka Allah, jihad fi sabilillah, kerahkeun sakuat tenaga urang. Porsina naon jeung makomna naon? Kumaha kaayaanana? Ja perang mah kuari urang henteu. Tapi naon kurang nu bisa diperjuangkeun kuari? Di lembur mungkin keur ngabangun masjid, mungkin keur ngabangun pondok pesantren, mungkin keur ngabangun majelis taklim. Neuk buludan ulah dideule duitna tah sia luhur kangjeng Nabi na dideule tapi lamun panitiana bener ya kan kadang-kadang kehalangan ku panitia teu percaya aing jeung keur ieu ge bakakak sabaraha aing ngirim nu kaluar mangan 5 ai eta 30 deui bakakak ka mana mah nya dilag-lag kunjana kabeh sabenerna mah asal geus dikaluarkeun we ge bakakak mah pasti didahar kan ulah boga pikiran kumaha geus didahar penting didahar we ngan maksudnya mah pan meureun hayang ngajamu tapi bakakak kan lain di dahar onam besi dijual aya bejana tas buludan kajual bakakak iya itu beres jasa ya nah berjuang terus ikhlaskan lillahi ta'ala lempengkeun tah Imam Bahaudin bisa ngobrol jeung manuk jeung hewan jeung segala rupa ieu akibat lillahi ta'ala panjang ke dongeng perjalanan Imam Bahaudin bahkan ulah ge aya rencana dek ziarah deui ka ditu besi dek milu silahkan sabaraha cenah ongkos kiai murah ngan 40 juta atuh cenah kula mah bisa bogana ngan 10 juta diajak datang ka Singapura ragag sia iyalah jelema anu bahagia anu iman ka Allah berjuang jeung Kangjeng Rasulullah bakal bahagia diberi jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul wallahu a'lam.